Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka nomor 20 genap tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Teu Eleh Jajaten. Ieu dianggitna nyaeta ku AHS Armin Asdi. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus lila aya 5 taunna teu ngalanto ka Cikampek teh sakalina nganjang ku babaturan teh dibawa ka ondangan kanu boga hajat. Nurut we babakuna mah nu boga hajatna wawuh sanajan kuring teu diondang oge da puguh geus lain urang dinya deui. Barina deui resep kana kasenian teh teu bisa disumput salindung seni sora babakuna mah. Ukur resep boga rasa bisa ngararasakeun ngeunahna bari teu bisa ari ngalakukeun sorangan mah mangkaning kiliningan kacipta bakal seubeuna teh dipependek kudu ngahaleuang teu kaganggu ku lalajoaneun da sidik ieu mah dengekeuneun lumatak hagetna keur basa diajak teh mangkaning cenah sindena teh Sariwati ti Pagaden nya cenah da sanajan kuring urang Subang oge nu ukur sababaraha kilometer ti Pagaden teu ngeuh aya sinden moyan tapi ari ngadenge ngaranna mah piraku mencog tina implengan sakurang-kurangna oge nyari meureun kilang bara ngeunah sorana teh ari kana sora sok kagegelowan duka kumaha da ngukur awewe teh ku galindang sorana heula. Sora nu sok mawa ngageter jajantung teh malah sok aya sirebogoh kana sora teh sora we wungkul teu kudu ngahaleuang ku nyarita biasa we ieu mah sok jadi kataji aneh puguh ge nya aneh da biasana lalaki mah memehna naon ka awewe teh nenjo beungeut heula mun imah mah takara nu sejen-sejena lain kuring mah lain kitu sora heula galindangna heula dina nyarita eta ukuran teh kajen teuing sakumaha geulis ari cawehwer mah ih lapur we ukur nepi ka ngaku kana kagelisanana tara terus tepi ka bogoh ari kataji kuno sorana halimpu agem ampeg bangun pulen ngadenge sora nu kitu mah karasana oge asa dipepende diganda keur ngambek oge lumatak boga bebene teh boh nu burung boh nu jadi rata-rata nyong colang ari sorana mah zaman keur sakola boga bebene teh tukang Cianjuran geus balik ngagapruk ka tukang kiroat da sarua we atuh sorana mah dipake tembang dipake ngawih dipake ngaji dipake naon wae ari alus mah alus we cekengge diganda dipake nyarekan oge asa dipepende jeung ku kabeneran ari nu boga sora model kitu carang nu kulitna bodas rata-rata deukeut kana hideung naha melas naha santen naha hejo carulang nu kitu we ulesna teh minangka pangbodasna teh ukur miang-miang pajar teh ceuk Mantri Komar mah ahli hayam resep kanu camani cenah kuat diteunggel ulat jeung sok alus gitik malangna dukanya henteu nama da teu ngeuh soal hayam basa datang kadinya teh ke tempat ondangan manehna keur ngawihkeun lagu ucing-ucingan hiji lagu nu gahar gandes loba candetan nu matak ting seredet jeung keketegan jajantung nu ngadengekeun dina lebah nyandet dibarengan kureret nu dihaja sina pageuh nyantel deung deuleueun ka sakur nu ngincer ka manehna nya na kitu nama seni sora jeung seni mata teh keur kalolobaanana sinden mah hese dipisahkeunana kawas gula jeung peueutna gek diuk opatan harita teh kabeneran dibere tempat teh teu tukang teuing sigana ngahaja nyayagikeun da sakulilingna mah geus pinuh kencaeun Kang Is jeung Mantri Komar katuhueun dodo kabeh pacandu-pacandu seni sora pamabokan sinden eta meureun istilah nu leuwih merenah kasebut masih kaudag keneh ku mobil mah di mana wae ayana kliningan teh sok diudag wae cenah nya cenah daapan kuring mah geus mangtaun-taun teu babarengan jeung maranehanana teh ukur beja tapi barang serog ari dibagiakeun oge geus ka judi yen nya maranehanana teh geus kaasup inohong kaasup pokojo dina kliningan da eta we ari serog ari guar teh
Hei Padodo, Pak Iskan, Pak Mantri, urang ulin-ulinan. Nya lain beja gening maranehanana ahli sinden teh ku sinden ti jauhna geus sakitu katotolna komo ku sinden nu leuwih deukeut meureun baranging oge kadenge sorana geus teg wae bogoh kana sorana teh ari direret baet wabuh kajirimna oge gening sanajan geus aya 3 taunna teu amprok tapi mopoho bedana teh ngaranna diganti jadi Sariwati jadi sinden jeung beuki manis bubuhan hade ome da dangdan teh kaasup serpis meureun keur sinden mah manehna can sidikeun ka kuring jeung teu nangarkeun maneh hayang katenjo pamundut ti parusmana cenah manehna maca pamenta lagu kasanggakeun ka Pak Adut kalayan ucapan wilujeng tepang kumaha engkang teh damang laguna sintren mangga nyanggakeun sintren teget teh hulu angen keketegan tepuguh rasa eta lagu keur kuring ti Ayi Rusmana teu paruguh teh datara teh atuh tara ngirim jeung tara dikirim lagu ku batur oge cekengge kuring mah ukur resep ngadengekeun saha wae nu mentana jeung saha wae nu dikirimna teu jadi soal da kitu keneh kuring bisa nyang saya ngararasakeun nikmatna lalaguan jeung ku apal deui sintren teh hiji-hijina kawih nupang dipika resepna babakuna pedah ceuk rasa kuring nupang cocogna dihaleuangkeun kuno sorana halimpu pan eta sora kamumeut teh ari ngongawih panonna ngacacang sidik neangan kuring nu dikirim laguna sidik ayeuna mah manehna oge nyahun yen kuring aya di dinya nya make boga reret pangeretan si bedus teh beda jeung baheula mah antiem pisan eta we gerak rindatna oge rindat awewe loher pisan matak panasaran nu kadupa ku reretna paingan sok loba nu kagegelowan ku sinden da kitu gening rindatna reretna ucapna teh matak panasaran lalaki barang prok patepung tenjo serengeh manehna seuri panjang anteb naserina aya kalimah nu teu diucapkeun wilujeng tepang tos lawas nu meka tinggal make pek ditungtungan kurindat kasebelan cek hate sababaraha taun teu amprok teh jadi loba pisan kabisana teu kapanggih rindat model kitu teh bareto mah rindat model kitu mah ayana oge di awewe nu geus loba pangalaman kana meureut kantong lalaki boa-boa ka kuring oge boga maksud kitu marukan anak meureun kuring boga duit cara nu sejen ari ingat kadinya sok rada helok oge abong kena hirup hese diajam ti anggalna nya ari alus sorana mah manehna teh lain beja sora kamumeut kuring tapi tong borong ngawih ngimpi hariringan oge sigana teh di angir mandi da tara atuh hei Pak Adut ngalamun wae geningan gebega teh asa kanyahoan rahasia asa teu boga beungeut hareupeun jelema rea dikitukeun najan nya oge keur ngalamun da eta atuh amprok jeung manehna teu diajam ti anggalna mangkaning boga lalakon hirup piraku teu sumoreang waktu geus kagugah deui beuki teu nyahona Pak Adut deui pan ari batur mah sering sotenan disebut-sebut ngaranna bane we ngenta lagu ari kuring jadi asa digonggorokan dijurung sinama kalangan bari lemor nya lemor nyasa teu boga duit sapeser lenyon paingan batur sok loba nu poho ka naon-naon da eta mah disebut ngaran ku sinden mani asa pangrajana wae asa dunya sorangan rasaan teh sinden teh asa nu sorangan mangkaning jiwa lalaki teh atuh ari sajalan terahna mah sok hayang we katangar yen boga nu herang kaasup syarat kalalakian sigana keur kalolobaanana lalaki mah nyanding nu luis ngagondeng nu ngalempereng koneng balas atuh pangirim batur era cek si mantri mah panas pan ngirim lagu teh kudu make parangko boga duit di mana rokok ge dipangmelikeun Kang Iskan apan kuring ngageri hayang we diajak seuri ku sinden tapi ngopet si uwa ngajejeleh tong cekcok Kang Padodo boga duit mengdodo mah sok nikukur tah 1000 ari teh era mah masakna
manehna nyodorkeun duit ribuan rada mandeg mayong era ku saeutik teuing da batur mah aya 5.000 na sakali menta lagu teh leuwih ti kitu era teh era ku tara leukeun lah-lahan we geus kitu mah bisi katoto lalaki teu boga cedok butrut nulis menta lagu dihandapna make diimplik-implikan ulah ngera-ngera jelema pan goreng-goreng ge bapak teh titik-titik sanggeus di amplopan dikaharepkeun ku si mantri duka biasa kitu duka memang nya rada purunyus hayang nyabak wae da make kudu sasalaman naon notorogan hayang ngalipak kekenyosna we ari nenjo kitu-kitu teuing mah aneh eta hate make panas cacaku babaturan teu pira ukur sasalaman yakin ayeuna mah teu ngabibisani sok loba nu bro-broan ka sinden da karasa ku sorangan cacak diganda ku teu boga duit komo boga meureun pamundut ti Pak Adut cenah manehna maca paminta lagu ti kuring kanggo kaparusmana kalayan ucapan hatur nuhun kana kintunan laguna Sriwedari parangko 10.000 katampi hatur nuhun mangga nyanggakeun Sriwedari eta mah lain batur wae da kuring ge ngajenghok nah bolor kitu apan duit teh ukur 1.000 ambo 10.000 atuh puguh ngajago da batur mah panggedena oge 5.000 nah da sina ngomber make bedahan eta teh pira aku terbeh irung nya ieu mah ngopet batur geuning boga duit Mang Dodo ngageri Kang Is nyerenge tong boro batur atuh nah kitu nama dalah kuring ge bingung ras ingat kana implik-implik surat teh eta meureun benar loba kanyaho rancage bisa ngaragangan bisa mindingan ka era batur ari geus jadi sinden mah ari galindang ari seblak teh ingat ka zaman katukang zaman keur ngora teu kungsi jeung sinden heureuy teh tapi eta sora kungsi nya kungsi boga nu sorana kitu tukangan imah na teh aya tampian dari duaan bari ucang-ucangan nyoocai rerencepan batur-batur jarong jon di warung danga warung teu geruh jeung biasana nu boga sora kitu mah tara cowong ukur kenyem bari nyarita oge tapi eta sorana mani nyecep tiis karasana teh hei Pak Adut daramel naon geuningan cenah bari imut poho we geus kitu mah poho yen teu boga duit poho yen umur-umuran taraki kituan asa dunya sorangan peuting ieu mah manehna diborong ku aing hate make sosoak ngan edas ari sering-sering teuing disebut mah ti luar make aya nu leukeun ngagorowok mangga nyanggakeun Mang Kadut ari ger teh nu lalajo surak asa teu beungetan teu kuhan teu aya nanjung ku sinden dipenalkeun ku ngaran mak jeung abah nu kitu mah lalawora pisan mere ngaran teh abong nya urang sisi berat teu dikatengahkeun ngaran teh hese we dirawutanana teh tina Adut mah hese meunang gambaran nu hade pantesna teh kana orai Kadut wae atuh gambaran dadeganana ginding na teh ukur pendek buheuke teu bisa leuwih ti kitu moal aya nu percaya yen abah jenenganana teh sastra emak sitem kurang kumaha payus nah ari ninggang ka kuring jadi Adut atuh gorengna oge tina sastra mah ka anak teh jadi santana kilang bara sasmita tadi itu balu karena siga nama ku abah teh yen ngaran Adut mah sagala ningnang disebut bapak Adut gambarana teh ukur anak si pengki hese we ngakukeun anak sastra teh da teu kurup teu payus tina sastra kana Adut ditambahan tukangna jabat teu sieun kawala teh bangga neangan gandenganana nu cocog aya nu rada merenah kadengena beuki ramijud gambaranana gerage merenah pisan mun tina Adut dituluykeun kana Astra Jingga Adut Astra Jingga nyastra pisan puitis surup ngan edas ku harianeun teu ku hanteu kapalang geus kagok asong teu hade mundur derwe parea-rea menta lagu ti batur parangkona 15.000 ti kuring pajar teh 20.000
batur nyusul 20 ti kuring masalah we cenah. Lalaguan geus teu puguh sagala dipenta sabelong bentor da puguh loba nu teu nyaho, loba lagu-lagu anyar nu kuring sorangan teu ngeuh. Ki sobat kabehanana geus nyang saya lain teu butuhun lagu ngan perangkona lain udag-udageun, tinggal kiceupna we geus rada carang. Rumpu rampa kana pesak geus beakeun rokok. Cing rokona Mang Do, kuring ngurihit rokok, song manehna ngasongkeun sigaret 555. Nyakola si eta mah ari kana ondangan tara nembongkeun tambaga sorangan, sok perlente wae tara tinggal ti bedahan, tara leso tidak si ari rokok luar negeri wae cacakan sapopoena padudan mah. Keretek atuh kabas teu nyaho wae patani. Mana patanina disedekeun kitu teh anggur nyerang. Itu geura saha nu boga patani atuh, dasar area oge tara wudhu nu kitu urang dieu mah. Si Uwa Mairan, meuli heula kuring nandaskeun. Ae ku teu ngarti ari menta lagu 10.000 aya, ari rokok ngenta dipangmeulikeun batur. Si mantri nyangangang, tong loba catur init ka ditu mantri. Kasemah mah ulah sok disasarwakeun anteur ka hayang nyaho tepi ka mana. Mang Dodo satengah marentah. Leos si mantri ngoloyong bari rada mulu kusunu. Parat tepi ka subuh teh tagen unggal haleuang unggal aya pamenta ti kuring, istuning cacap tepi ka lagu pamungkas teh teu tinggaleun ti paadut. Peuting eta mah eueuh 2 adut weh ngan kuring sorangan. Cengkat teh bareng jeung panayagan beberes bareng jeung sinden ngitung duit pamasak. Lain euy teu sangka ku paadut gening bajidor Kang Is muka obrolan nyaritana kitu teh bari nguliat ngelempengkeun cangkeng. Ah tara Kang nya antara heureuy kuring nandaskeun, tapi kenyataanana pan kitu rek nolak kumaha. Beda tukang, beda kaayaanana dalamun lain manehna mah boga duit ti mana keur menta lagu. Ari kitu teu diduitan si Uha mani nyerang. Diduitan nu 1000 teh we ti Mang Dodo ngan eta-etana. Teu ngarti si mantri bangun teu percaya. Telenden manehna nyamperkeun rek munjungan ka sararea bari alangah elenge dipencerong ku sararea nu aya di dinya. Nya penting ieu mah aing raja teh hate make ujub. Damang Pak manehna nanya ka kuring, katinggalna kumaha Neng Sari teh? Nyoba-nyoba neuleman hatena. Ah ngewa Neng Sari sagala. Atos saha atuh? Kuring pura-pura teu nyaho. Celetot manehna nyiwit kana leungeun kuring. Sidik ayeuna mah batur-batur ge rada sirik. Geus luar garis tuda. Geus tepi kana tepak toel sagala. Mo salah tangtu maranehna baruga sangka kuring ahli. Copelna oge nyangka buaya mah kudu. Asa beuki demplon wae lah. Kuring neruskeun nyarita. Gandeng bari nage iraha bade angkat ka Pagaden Pak. Tos naon geura 3 tahun kitu teu dilongok-longok. Ah teu gaduh ongkosna. Balaka sotenan maksud teh rek nyandet obrolan daerah dipeuncerong ku sararea. Nah atuh ana sep teh kana pesak bari ngomong. Tah salawere Bu, awas mun teu kaditu. Sing karunya hayangeun amprok, hayangeun dilongok. Nyaritana kitu teh bari pamitan ka sararea leos indit sup kana sedan hideung nu ti tadi ngadagoan gerung indit. Duh, batur mah belaan nganganteur kitu. Hayang kasinden teh, si mantri bangun hanjelu. Teu sangka euy, mana horeng ngebudi ucing, si Uwa ngarentog. Geus lah, anteur mantri ka Pagaden. Kadenge henteu meuni omat-omatan kitu geuning dieu. Lah, asa pang arjunana wae meuni teu ngagehan batur. Batur ge bajidor kawak teu saserenteng teuing kitu. Mang Dodo sari-sari sentimen. Is, lain kitu Mang Do. Sina kaditu sotenan, sina ngalongok budak, anak engkang, kuring nandaskeun. Nu bener, sararea mani curing hak. Piraku bohong, boga duit di mana engkang teh. Menta lagu mani atek-atekan kitu. Sabaraha ratus ribuan boa. Kitu sotenan bane we teu diduitan.
baraya ku tante lain baraya deui itu da manehna teh popotongan jeung ti manehna engkang boga budak hiji oge eueuh nu teu olohok cacak aya peureub bareuh oge moal burung asup tah kana calangapna nu caralawak ku kaget. Tamat cenah ieu pamirsa sing kabaca ku sobat di Cikampek. Sakitu pamirsa anu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.